Pan itu tadi emang Asep ke konser tuh. Heeh. Muslim terus berkuasa di alam dunia. Tak berkuasa orang begitu. Terus? Sedangkan disumpah pakai Al-Quran. Iya. Nah, kabeh sarua memang. Itu. Heeh. Labu dina rukun Islam. Heeh. 7 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Oh, pinter. Bagus. Heeh. Tempo deui jalurna. Di Indonesia. Heeh. Yang disegani dan ditakuti seluruh umat di dunia itu presiden yang dulu Soekarno yang dihormati diganti ke Soeharto Cakra Birawa kuat macam-macam udah aja. Prasasti itu tulisan. Apa artinya pelawak? Kata simbol orang Sunda mah naracaraka dasar sawala. Anak cilaka bapak kababawa. Ayeuna menurut palawa apa? Palawa teh naon? Aduh, ampun paralun Gusti. Teuing teh katanya palawa teh. Kudu dijelaskeun pan. Urang kene. Heeh. Jelema aya negara tol ibadah gitu maca Quran. Heeh. Ai artina palawa teh nyahoan teh pan ai ari prasasti sejarah. Ada raja bijak terbaik. Ari Arab palawa teh naon? Kabeh mesti arareut teh. Oh nya eta, ari palawa teh. Palawa teh iblis setan. Oh. Tak mah ngomong di urang mah munang. Anu mana dicopot teh berarti urang rereh pribadi urang sendiri. Heeh. Sarua 55. Heeh. Tadinya lompat kamu di Islam. Mau benar terus.